Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la maqluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa taqwah. Sedaya puji kagungan Gusti Nu Maha Suci, rahmat kami salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana wasdana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, naraskeun kajian Sulam Taufik halaman 36 faslun. Urang diamaselah. Alhamdulillah hujan, mudah-mudahan sing jantan rahmat kanggo urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Guslul mayyiti ari ngadusan mayit wa takfinuhu sareng mungkusna itu mayit wassalatu sareng nyolatan alaihi ka itu mayit wadafnuhu sareng ari nguburna itu mayit fardu kifayatin eta fardu kifayah idza kana di mana-mana kabuktian itu mayitna musliman eta jalmi Islam wulida bari dilahirkeun itu si mayit teh hayyan bari nahirup atau sakitu di logatnya. Hadirin rahimakumullah, sabada beres roes tuntas paragat ngajelaskeun tentang syarat-syarat berjamaah. Ayeuna ningkat pasal ngajelaskeun hukumna mulasara mayit. Di mana-mana aya anu maot namina mayit, maka kewajiban anu hirup aya dua bagian.
kahiji aya anu berpendapat kawajibanna teh 4, kadua aya anu berpendapat kawajibanna teh 5. Sakali deui di mana-mana aya anu maot namina teh mayit teh kawajiban kangge anu jarum menang kabagi 2, kahiji aya 4, kadua anu berpendapat aya 5. Mana berpendapat kewajiban anu jumeneng di mana aya mayit 4, hiji guslu ngadusan, kade aya go aya gu, aya gu. Upami go mah dijabarkeun eurina goslu ngumbah, upami bidom lain didomahkeun dina goslu ngadusan. Nah, jadi kitu pa dina bahasa Arab mah robih we harkat bakal jadi robih maknana sami gin sin lam. Goslu jeung guslu beda ngartosna. Upami goslu mah ngumbah, goslu yada ini, goslu Ka'bah ini ngumbah 2 panangan. Upami guslu ngadusan, kitunya ieu istilah ilmu bahasa Arab. Kewajiban anu berpendapat 4, kahiji ngadusan, nomor kadua mungkus, nomor katilu ngatepankeun, nomor kaopat nguburkeun. Hiji pendapat tah 4 kewajiban anu jarum menang di maut. Tapi dina kitab Nihayatul Zen sanes 4 aya 5. Hiji ngadusan, 2 mungkus, katilu nyolatan, kaopat ngubur, kalima wahamluhu mawana mayit. Jadi geus di masjid teh banyak erek ieu sorangan ka kuburan eta mayit kudu digotong tah ku ulama anu pendapat dina kitab Nihayatul Zen dilebetkeun kana kewajiban nu hirup. Jadi si mayit teh kedah dicanat. Berarti lamun 4 mah ngadusan, mungkus, ngatepankeun, ngubur, ari inditna teh ditu ka mana berenannya. Nah, makana ku ulama anu berpendapat wahamluhu jadi kewajiban anu jarum menang mawakna itu mayit. Jadi kaetang eta teh kade janten etangan mawakna mayit teh kewajiban. Nan aya etika carana mawakna ulah mastaka diheulakeun. Lamun mastaka diheulakeun kaya-kaya digusur, tapi kedah dampal heula. Ari urang lempang naon heula? Dampal. Tanu mawi payunkeun dampal lamun bade digotong mayit teh. Abdi ge kantos punten masakana ieu mohon gigirkeun ka itu da pausan kedah kieu cenah aya nu moal kitu eta. Saur saha kedah kitu nya cek nu ti payun, saha nu ti payun teh piomongan cabit teh geus ngelehan ya daripada dur rame mah nya leres eta nya. Saur ulama kaya-kaya eta mayit teh digusur cenah lamun masakan ti payun. Kedah naon heula? Dampal heula. Tah. Wasiat malaikat ka Kangjeng Nabi isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Isma syi'ta pek hirup sakarep anjeun, pek hirup sakahayang anjeun, erek ibadah, erek teh ibadah, erek salat, erek tara salat, erek ngaji, erek tara ngaji, erek naon
doraka erek antara doraka hirup sakarep anjeun saur malaikat ka Kangjeng Nabi sakahayang anjeun hirup ngan wayahna fa innaka mayyitun bahwa anjeun teh bakal maut iya bahwa anjeun teh bakal maut lain akhir kehidupan orang tapi maut awal kehidupan anu lila awal kehidupan anu lila awal kehidupan di dunia masa kedeung eta teh sakolebat di dunia mah nya nah dunia mah pantipuan lama di akhirat maka saur malaikat ka Kangjeng Nabi ai eta nama ka Kangjeng Nabi ngan makna nama umum ka urang sadayana rek ibadah teh ibadah rek maksiat rek teus maksiat rek doraka rek wah da sakayang anjeun ngan wayahna anjeun teh bakal maut di saat geus maut nu ngaranna makhluk manusia pasti aya pertanggungjawaban waktu hidup di dunia masih fa innaka majiyun bi pigawe sakarep anjeun sakahayang anjeun pigawe saestu pagawean di pigawe ku anjeun bakal dibalas ku Allah tah sing sieun adang tingkah pola urang waktu hidup di dunia pasti bakal aya balasan di hadapan Allah. In ahsantum li anfusikum, dimana orang ngedamal sae pasti bakal balik kasayan ka urang-urang kene sing sieun ka eta fa innaka majiyun bakal dibalas ka urang teh ladang pagawean urang lengkah ieu lengkah teh kana ibadah atanapi lengkah kana maksiat. Ieu gerak teh gerak parentah atanapi gerak maksiat. Ieu pamolong teh pamolong ibadah atanapi pamolong maksiat. Fa innaka majiyun bi pasti bakal aya balasanana ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda jeung sato Pak. Sato mah da teu dibere akal mudagna kahayang jeung sahwat Pak. Sato mah leres teh satu maneangan dahar mikiran bungkus kulit jelnya jauh si pejit satu mah toy geus wareg sare satu mah leres teh paduli di mana dahareunana nu penting mah wareg we satu mah geus paeh moal aya kelanjutan satu mah isdet ngan ari jalmi mah moal bisa kitu sapatos sato sabab jalmi anu narima amanah ti Allah pasti bakal ada kelanjutan di saat orang parantos ngantunkeun alam dunia ieu ayahi saban tah ieu Pak bakal maut cenah Pak nya ya man bidun ya ustigol qad garrahu tulul amal awalam yajal fi ghaflatin hatta dana minhul amal ya man bidunya hustigol he jalma anu katumpul ku dunia qad garrahu tulul amal geus katipu anjeun teh ku panjang angan-angan hatta dana sehingga deukeut anjeun minhul ajal tina ajal hartosna ulah katumpul teuing urang ulah ka istighol teuing urang ku haliah dunia dan dunia mah pasti bakal ditinggalkeun tapi urang sing katumpul seueur ku akhirat sabab bakal kasorang eta akhirat tah di mana aya nu maot kawajibanana kahiji guslu non ari guslu ngadusan Pak ari guslu mah ngumbah bahasa Sunda mah aya ibak aya adus beres teh sakur-sakur adus pasti ibak ngan sakur-sakur ibak eta adus beres
bulan kali rek sakola ku ibuna sok dipiwaran geura mandi heula rek sakola sok kitu sanes nya eta sok diagir tara ai mandi mah lain adus ari adus mah pasti mah mandi berarti adus mah sakujur badan tuh mandi mah teu kudu kabeh dikumbah sirah teh dikudu dikumbah oge teh sawios-wios mandi ngan ari anu nami bos-bos lumah kada kakumbah makana kawajiban anu jumeneng di mana aya nu maot kawajibanna teh hiji ngadusan lain ngamandian ya ngadusan ngan dina ngadusan aya akol aya akmal non ari akol mah pangsa eutik-eutikna ngadusan mayit ari akmal sampurna na ngadusan mayit saena nyatna anu akmal kumaha ari akol mah ngadusan mayit cekap eta mayit ka kumbah sadayana anggahota badan dohir walatra ka banjur kucai eta akol Pak akol tapi upami akmal mah kedah sareng kotor-kotorna hiji tahtal adpari handapeun kuku rek panangan rek dampal emut abdi waktos kupun bapak almarhum Allahumma gfirlah Allahumma yarham dim bantuan bapak kurang sehat aya nu wasiat hayang dimandian ku bapak berangkat ngapa tapi dulu Pak can aya motor Pak ngapa bari teu damang pun bapak teh nya pas ka itu teh tos sayogi aya abdi teh ngabantuan pun bapak nganiatan nawatul ghusl mayyiti fadlillahi taala fadu kifayatin teras di bantuan panglaanankeun tah kokotor dina hanapeun kuku mayit dampalna pananganna aduh beres istilah namanya uih ka bumi pun bapak mah langsung siram adus ari abdi mah boro-boro adus Pak disuguhan cai hari tetetos mingumalian diuloot eta cai Pak ku abdi Pak pun bapak mah teu ngaleueut barang tuang pas uih ka bumi langsung ulin pun bapak mah adus weh nah pas datang peuting teu daekeun sare abdi mah sapeuting eta ingat keur nyekel leungeunna eta mayit wah kabayang we wah dikit itu daekeun sare tungtungna natos lah sebut bebe bapak ya no abdi teu daekeun sare sabada geus gini yeuh dim ari geus ngadusan mayit sanajan lain anu inti ngamandianana ngabantuan sunat adus teh cenah sunat adus oh gitu tah di dinya Pak jadi roles ayat keterangan dina kitab sunnah adus sabada ngibakan janajah sunnah lain wajib sunnah rek anu inti antara anu ngabantuan kedah jeung ilmu teh di dinya leres teh urang ngan salah kadar kawani tapi urang kedah aya ilmuna kadua diajakan teh wasiat keneh kapihulaan pun buat teh kudu sanes kapayunan eta ngamandian sapertikeun mandian umpaya teh nya kosok teh gubung kosok katinggal ku pun bapak ya Allah eta keluargana ceurik Pak Ustad enggal gentos enggal ku pun ieu punten upami ngadusan janajah teh sanajan geus mayit jadi mayit tapi kedah sapatos ngadusan nu hirup teka kuping ku urang ieu teh ngajerit ruhna teh ieu teh nyerieun cenah nyerieun akhirna
ini sorangan eraeun Pak kupun bapak dibereskeun ngadesana teh ku etika-etika na dina kitab fikih Pak ngawitan eta cai kena kana mayit teh ulah ruika langsung cur ayeuna mah Pak ngangge salangkan salseunnya kapungkur mah ngangge panyiu tapi pun bapak masuk ngangge naon emere ageung tah nya dina kitab fikih ulah langsung ngabanjurkeun cai kana jasad mayit tapi tanean heula ku panangan ngeuceurkeun ka deset dugi kawalata neme lah neme sabunan langsung banjur biasa ngawitan Pak ngawitan praktek pun guru di Manunjaya di Al Muslimun Pak Ciranjang sami itu prakteknya ya. Nah ruhna ngajeritah itu etika dinalika ngadusan mayit ulah abong keneh geus maot jika ngadusan hayo gitu tah tapi kada perasaannya perasaan raskeun eta anu akol anu akmal teu aya di dieu mah akmal mah sampun ngadusan mayit kedah dibersihan kokotor dina lingliangan aya sabaraha lingliangan dina sarira urang pun bapak masuk ngayogikeun 7 teraskan enak ku PDKM pun lancek 1 2 3 4 1 2 3 4 5 aya 5 1 2 3 4 5 genep 7 aya anu ngangge naon korek kuping aya anu ku boy ditek-tekan digereng-gereng ieu liangan bersihan bersihan ulah dipake deui piceun gentos kuno anyar liangan anu 7 eta sabada cepil soca sabada soca naon pangamung ya Allah anak kabara pangamung naon lambai tah eta 7 Pak tapi lamun sadayana mah liang dina urang teh sabihiji aya 11 saya lian nomor 7-nya tambah mana 8 salapan susu 10 udah 12 11 12 kubur dubur tah eta teh lian dina urang teh aya 12 urang kaluar tina liang hirup neangan liang balik asup kana liang beres teh gitu aya 12 ngan kupun bapak mah ayeuna teraskeun ku PDKM 7 Pak ada ieu mah cekap kunaon ku kaos pada ieu tah diusap kadua nu disebut akmal teh kokotor anu di dalam buat patuangan kaluarkeun kan ari akmal mah henteu nya ari akmal mah kedah margi posdo Pak yang lebetan heula ku selang set terus tutup yang lawan selang dicanak ditutup ieu peureut lalaunan tadi peureut itu laan panangan anu kanutup liang udah lalaunan seur keluar kokotor tah keluar kokotor itu akmal jadi akmal mah kada dibersihan kokotor nage ngan moal sadayana bersih kokotor nage leres teh
ngantos katawis wah ieu tos keluar aya ta wabi akma gitu nya. Hadirin sadayana, eta diadusan teh hukumna naon? Fardu kifayatin, fardu kifayah. Lamun eta mayitna idza kana musliman jalma muslim dah janingan jalma muslim fardu kifayah di mana-mana wulida hayyan dilahirkan eta oropek hirup tuluy maut wajib dimandian tadi dia ayah para bapak hadirin sadayana kumaha lamun mayitna eta mah kaluron kumaha lamun eta mayitna teh kaluron tadi diunanyakeun Pak lamun anu kaluron mah wa huwa alladzi saqata min batni ummihi qabla tamami sittatu ashurin. Lamun kalurona samemeh sampurna genep bulan can genep bulan borojol kaluron maka eta si mayit wajib dimandian, wajib dibungkus, wajib dikuburkan jeung teu disolatkeun lamun di bawah genep bulan. Di bawah genep bulan tadi salatkeun teh sawios tanya dana kitangan. Tapi lamun tos di atas genep bulan kaluhur eta mah kedah dingatepankeun tah. Aya kapayeun Pak, aya kapayeunnya. Namanya hiji ngadusannya. Ngadusan. Oge ngadusan teh kedah apik naon anu matakna halangan tapi na cai kana kulit mayit kedah dibersihan heula. Kantos PDKM sareng abdi ngibatan aya jalmi lubis bubrag nuju ngecet terus seueur cetan ai selalu teh anan heula cetna wayahna anan heula cetna saat ajan iwakan teh ayeuna ti putih milarian naon tiner itu tadi kenging nggak anan heula wah biasa pami langsung gitu anan cetna berarti aya nu ngahalangan tempina cai kana kitu Pak dina adus hiji aya apol aya af'al hukumna fardu kifayah. Nomor kedua aya waquf nuhu mungkus sami mungkus ge eta aya dua hiji aya apol kadua aya akmal. Apol kadar-kadar katutupan kabeh jasad mayit katutupan kusalemar ge jadinya kusalemar katutupan. Tapi akmal wah akmal mah kudu sampurna salah sulapa ipa kudu 3 lapis ditambihan naon ngangge sarung ditambihan ngangge jubah tuh sabaraha lapis tah 3 jubah sarung 5 nya bayangkan itu akmal menikah akmal sampurna mungkusanana tah daripada akal udah murah boleh mah atuh leres murah boleh mah Pak ku murah-murah nage pemuda arembungeun make
pakaian lawan tina boe, nyeun baju lawan tina boe, darekeun mah kira-kira siun angkewe saeta mah jang nu maot cenah. Tuh rek nu beunghar, rek nu miskin, pejabat kolong merat, nu malarat nya, aparat maot mah make boe heures teh. Abdi mah beunghar teu bisa ngebel ini teu bisa. Boe anggar jaringan tuh salah sulapa IPA 3 lapis Pak. Tilu lapis. Tina 3 lapis ditambihan deui ngangge naon baju kurung, tambihan deui ngangge sarung. Pun bapak ditaskeun ku pun lancet Pak DKM sok ngangge naon sorban beungkeutkeun kana sirahna mah ieu teh. Masya Allah. Cenah Ustaz kumaha lamun ngangge kain naon umroh mangga ngan ulah nu koko. Da moal cukup nu koko mah leres teh jang itu panana hongkol we geus beres eta ku kain umroh mah. Sok aya seueur teh Pak nya. Nya dibungkus beres dibungkus ngangge kain umroh weh. Ya sama teh teuing nya. Tenambihan naon akmal tiasa kana akmal mangga. Itu dina bungkusan Pak. Kumaha lamun anu perang tah. Anu perang fisabilillah pukus tekedah diadusan Pak. Tekedah diadusan Pak. Tekedah dibungkus ku naon ku boe tos we bungkus ku pakaian anu napa sapertos mana syuhadaul uhudin para pejuang anu pupus syahid dina waktu perang Uhud. Syuhadaul badriyin, syuhadaul hondakin, syuhadaul hunain. Oh seueur Pak, perang-perang seueur syuhada waktu perang ngantunkeun teu dibungkus Pak, mun dibungkus mah lilating bisi aya nu ngabunuh deui rasa nu ngabungkusna Pak. Teu wayangkeun cekape ku anggean nu eta syahidah akhirat Pak eta mah Masya Allah. Aya kisah nyata Palestina jeung Israel anu mana anu gugur ti pasukan Palestina muslim Pak disimpan di sisi di dieu tah anu paraeh ti Israel disimpan di dieu. Ya jalan di tengah ngalewat pejabat-pejabat orang Israel. LPT bau senapas ngangse ngareret anu paeh ti Israel. Nah palabah ninggal ngareret ka mana ka mayit ti Palestina seungit cenah. Padahal sarua eta teh Pak. Para raihnya ieu mah syahidah akhirat, ieu mah syuhad mah murid-muridnya lain syahid eta mah kafir mah paeh. Tuh bayangkeun di dunia keneh Pak dimuliakeun ku Allah Pak. Dimuliakeun ku Allah dugi ka kumaha? Dugi ka henteu bau Pak jasad. Bahkan kisah deui Pak. Pengarang kitab Sulam Taufik Riyadul Badi'ah naon deui Sapina Sulamun Najat saha Syekh Muhammad An-Nawawi ulama internasional urang Banten Pak anu kapungkur Banten teh masih kalabat kana Jawa Barat beres teh kapungkur berarti ulama Jawa Barat di Banten di kampung Tanara Pak pupusna di Mekah dikurabkeunana sareng makbaloh
Siti Khadijah di Ma'la kacarioskeun tos mang tahun-tahun eta mahbarah Syekh Muhammad An-Nawawi digali Pak ku pamarentah Arab. Apas digali teh masih kena utuh Pak jasadna, masih kena utuh kain kafana bari sengit. Tuh Pak dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala tah eta jalmi Pak. Ku kaikhlasan mantena dina ibadah, ku istiqomah mantena dina akidah, istiqomah dina ibadah, istiqomah dina akhlakul hasanah dugi ka ngantunkeun ge Pak. Sanaos anjeunna pantos ngantunkeun tapi ilmuna mah hirup Pak eres teh. Lumawi adi sebat naon aya hirup aya maha hirup. Hirup mah panu mah hirup mah nu ngantunkeun tapi ilmuna henteu pupus aya keneh. Sapertos pun bapak ngantunkeun ilmuna diteraskeun ku budakna, diteuikeun ta ilmuna teh ngocor Pak. Kapun bapak ganjaranana teras ku muridna dikocnaon di amat tadi ngocor teras. Aya naon kamari teh aya sanad ka ilmuanana leres lempeng puguh pageuh sanad ka ilmuanana pun guru ti Manon Jaya wa ajengan ngagaduhan guruna ngagaduhan guruna ngagaduhan guru akhirna nyambung sanad ka ilmuana ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun guru ti Manon Jaya teh eta teh duka sabar hijina Pak. Terus daya ti Kangjeng nyambung Pak. Nan ari mun pun guru mah disebat Habib Pak. Padahal kan sanad ti Kangjeng Rasulullah habaibnya. Tuh tawadhu'na subhanallah nya. Aya Pak silsilahna eta. Janten gaduh guru mah Pak. Insya Allah sanad ka ilmuana pasti bakal nyambung. Nyambung kalau itu Pak. Ti cara zaman untuk boga guru Pak. Eras tetep buku. Sayruna Bojong Meron. Kiai Haji Abdul Qadir Raji. Gaduh guru mana? Cilaku Ciharashas. Tuh. Cilaku Ciharashas gaduh guru ka mana? Lumpat mah ka Mama Satibi Maha Guru. Mama Satibi teh saha? Ramana Aang Nuh. Kadinya Pak sa Indonesia Jawa Barat kayaknya kadinya Pak. Ka Mama Satibi. Waduh. Masih kena nyambung sareng Mama Ilyas. Mana Mama Ilyas? Anu di Cililin. Nah, nyambung ulama ageng unggul Pak. Jadi Cianjur teh kalau bantuan paku-pakuna ulama Jawa Barat, paku-paku ulama Pak. Aya anu masuk karena ulama internasional salah sawiosna Syekh Muhammad An-Nawawi pengarang kitab tuh Pak. Kasugani atuh di aos kitabna Pak. Ya, anu ngarangna teh aya ka urang sing kalabatkeun janten murid mantananya Pak. Amin ya rabbal alamin. Di aos kitabna ayeuna ku urang ngocor ganjaranna ka saha ka pangarang kitab Syekh Muhammad An-Nawawi. Subhanallah. Namanya naon Pak? Takfin bungkusnya. Namanya bungkus Pak. Aduh. Wassalatu wadafnuhu. Cekapnya banyak tasraan. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring umum kanggo para hadirin sadayana larasna tina keterangan agama pami aya lepatna tina kabadoan simkuring anu kahartos sehingga jantenkeun ilmu anu manfaat tiasa diamalkeun ku urang sadayana. Mangga urang pungkas ku aosan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil istiqomah. Rabbihina syakirin wa tawaffana muslimin nub'as minal aminin fi jumlatis sabiqin. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana waqdi hawaiji wa hawaijana wa yassir umurana wa la tu'assir fa innaka taysir ilaikal yasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.